Mandi-mandi teh cai. Sebenarnya aman. Dek mana, budak? Oke, juga dan itu. Nak ke mana? Innalillahi. Ai. Iyalah ini sekolah tuh pegawai teh ngebon bae. Ngebiayain si Neng. Panas gede. Kayak Jona bagi pan beula mas. Piring kuari ngopan. Tilu piring sekalinya hareup. Abang ngajak kamu ke sini sebenarnya apaan ya? Tidur sebelum Mandi teh cai. Si bengit ge aman. Sodi kita mah di anak nade ge. Pak Ustad, kemana Pak Ustad? Salat maghrib. Nya, untuk sholat maghrib. Jalan lagi ka dieu deui pan masalah lagi di ditu. Atau emang cekak dulu yang pakai kilo ke mana? Enggak sawah juga namanya. Dia tak pintar kudu digajaan bae. Pohara Pak Ustadnya, namanya itu doang ge. Salaman heran. Iya, Salaman di jalan. Neng. Pohara Pak Ustad. Itu doang ge. Bukan muhrim, ulah sok salaman jeung anak aing. Itu kan ya Allah Pak Ustad. Salaman doang. Si jauh bae, ulah si jauh, ulah deket-deket. Neng. Saya nak sawah lah. Liburan aja Pak Ustad. Oh, awas saya. Ya Allah. Assalamualaikum naon? Ustad. Abal-abal. Masih eta Ustad ongko. Aduh, karena amat ya nangguan warisan dari kira gede-gede dijual kue. Iya doang. Junet kemana? Itu saya tahu poin depannya dulu. Aduh, pasti Agung. Duit juga. Duit. Sahanya. Sodik tuh. Cepet.
HP, dasar itu buka HP. Kayak. Aing meuli HP kurangna 350. Ieu aya 100. Maknya aing kudu nombokan 250. Bung amat aing nombokan. Bung teuing aing kudu nombokan mah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Jamalu ya Jamalu. Malu ya Jamalu. Saya suara. Maknya di leuweung aya suara. Astagfirullah. Kemod. Kenapa dia ruyukan? Hoi. Astagfirullah. Hoi. Wih, jadi aja gimana beda kau ini siaran disampur Allah bae. Ayo. Disampur dia meruruyukan bae uyuhan tuh dipuuk reungit. Leungit mah babaturan aing ge. Aduh, Dia lagu naon jeung di dieu. Astagfirullah. Ampun aing dia anjingnya musik sekali jing. atupan. Ih, kieu. Coba aing dengar lagu naon ya? Ngeunaheun bae pokona mah lagu religius. Oh, di dusta. Nah, anjing. Wah, stres dia mah. Stres kumaha aja aing keur ngahengset. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ari ieu naon dia? Astagfirullah, berobat hayu. Kapan sih aing ge musik alam. Aduh, aing buah-buah dia mah. Moal endah cecar ketek mencolokan di. Hei, muji. Astagfirullah. Muji bae aing mah seueuh. Ih, cinta di dusta. Terus Kan aing ge musik alam, net da kemana Kembali dia edan aing jeung dia. Ih, Aing dek balik. Terus mandi aing harudang deui. oke ka dia ku aing tangguhan ho. Boloon doang dia Junet. Sampurna ku aing kapanggih oga. Bareungit musik geus beak. Kasawa ge heula lah. Oi, ini kemana aja? Oi, kemana aja? Oi. Ini kemana? Nah, itu dia nyepak ngomong tuh. Astagfirullah, aing geus ngomong tikeur tadi huy ini kemana dia? Coba ieu kacamata main copot bae. Cokot di mana aja? Iya, kacamata urang nu di itu teh alay. Oh, itu mah dia. Kurang gitu. Wah, nek kemana? Naon sih maneh teh? Nek kemana, budak? Kalah ka jojogedan kitu. Nek kemana dia? Innalillahi. Ai, Bapak maneh asup angin. Dikerokan. Edan yang kebel-kebel ngomongin. Nek kemana? Aya obatna asup angin mah tolak angin. Astagfirullah. Ish, tolak angin. Astagfirullah Gusti. Aing bisa edan ngomong jeung sieu mah. Ampun aing ditanya nek mana, kalah nanyakeun obat. Nek mana? Bejaan atuh ka babaturan mah ari korot muriang teh ulah cicing bae. Dia nek mana? Nanya ke aing mah dia nek mana? Geus tong dicengceurikan ke ge cager. Anggur ke doakeun supaya geura cager. Dia nek mana? Ari kitu kalah jengkir balik, hayu urang mending anter bawa ke rumah sakit. Ini jelema edan nek mana dia nek mana? Dia nek mana? Aing nanya dia nek mana? Jadi anak mah ulah durhaka, anter hayu. Astagfirullahaladzim. Yang dikekel meureun ku aing cau dia nek mana kitu. Lah aing jelas mah budak mah. Jelas ngomong jeung jelema Bangkawara. Iya lah ini sekolah teh pagawean teh ngebon bae. Ngebiayaan si Neng. Neng kana geus gede.
kayak Jona bagi pan lama piring kuari pan tiru piring sekalinya harus. Tapi aneh naik karena awak mereka tuh gede-gede. Kemana mereka kayak Jona asupna. Ih abah ajakan ke sawah sebenarnya mana panas di sini hidung sebenarnya. Ih. Aduh, panas di benak di belakang naon kayaknya. Cai oh. Kumaha ya ini belakang naon. Belakang kaldu baik itu koy yuk. Main ya berang 100 tangkal mah ya. Bah ka dieu. Kopi ya ja panas. Masukan gue apa sih? Mana tadi paihan? Aduh bapak yang serangan. Masa aku udah coba. Aduh, mesti nikmat. Ini kue ngorweng, aing keur penting ngariung. Terus ada yang di mama nih. Gara gede, gara dikawinkeun Kalau ini sangat. ke Bangkong. Ih abah mah. Jeung jelema lah, teh ku abadi tangan. Aing kumaha. Jin aku mut. Wah, jeung saya mah mus molenda. Apa sih mereka tujuh turunan? Jin aja nih. Si Junet, ke si Junet. Ini akan diseleksilan ku abah si Junet itu. Sudah nggak golok? Gimana? Malah lagi mau golok warisan tiungkong ya. Tiungkong kemana? Nah kan dia ku abah di pesantren kan nggak selila. Apa mahainya ho ya di pesantren dan belajar non bae. Aku seueur bah. Belajar ngaji, belajar sholat, belajar masak. Seueur Terus? aku bah. Ya coba. Sakit itu doang. Seueur aku abah teu cukup dicaritakeun teu cukup sakasep dari kakak Oh. Cobain anak kita ngaji ya abah ya. Ngaji na ngaji non tadi itu. Seueur bah tuh kitab sudah. Kitab naon tong sancong. Si abang. Anes lah bah. Kitab naon. Aku seueur bah si abang mah. Coba ku abah ditanya ini dasar heulanya. Rukun Islam aya sabaraha? Kayak lima abah di sama di mana. Coba sebutkeun hiji-hijina. Rukun Islamnya banyak aya 5. Hiji sahadat, terus kedua sholat, katiluna zakat, kaopat puasa. Tah lamun kalima karena kabeh naik haji lamun kawasa ya kalima. Terus enggak segitu doang. Atuh puasa gitu doang. Berarti mau balik deh baru itu bae. Atuh kumaha ge abah jangan aya 5 doang sakitu doang. Kayak genep.
Bocah salah. Aku nutup balik deui. Saya siapa bisa anak. Kayaknya mau haji kali itu, mau haji mengkawasa di jalanan kan. Namun sawasa di itu kita balik di kumaha. Iya, Abah, pamalin dong gitu-gitu eta. Oh ya, Abah malah doang. Jadi lu bener ya, air 5 pak genap. Saya lima lah, Abah. Terus nanti nu diajarin sekolah di pesantren. Seueur, Bah. Bener ya kalau pesantrennya. Ulah taruh bae. Itu Abah itu lah. Kudu karunya ka Abah, kan Abah ieu lah. Tengah peti ereng-erengan urusan kebon segala naon. Kudu ngabiayaan saja, selain ngabiayaan sorangan. Ulah bobogohan bae. Pokoknya mah lamun aya laporan ke Abah itu sini bobogohan, dileun bae ku Abah. Sunatan gitu. Anak aing geus gede deui nya. Kadang masuk ingat lamun kumaneh keur leutik. Unggal poe eta indung kumaneh nyusutan leho bajeng leho. Ayeuna mah geus biang gitar Spanyol. Emang nang keletikna kumaha, Bah? Gelisnya. Atuh kitu lehoan. Maunya nang. Karena disusutinya ya mak mana mah lamun sore keneh kan ya. Terus mandian tanya silakan. Balik ka ieu mah eta baju geus pinuh ku aca. Selaho ka mana pokona mah pigileun beunah lamun lain anak mah dijual meureun ku Abah baheula. Abah mah pegang amat. Atuh henteu tapi na kuari mah. Makana kuari mah kudu karunya kana Abah, kana Abah ieu kuari geus kolot ya. Batuk-batukan bae lah. Karena itu bener ya pesantren kayak mau nabang geus panen ya kayak pan Abah di pesantren deui. Bah. Kangen mah. Abah ge sarua lain ku tekangan ka mah. Kumaha deui? Ngejenis jalan dia kurang mau bisa udang deui. Doakan bae mas supaya tenang gitu. Supaya nggak pangkeun kuburanana. Bah, Bilang, nyari aku mah gitu ninggal, Bah. senang lo kalau ngomongkan mak. Kunaon, Bah? Karena yang terang buran Abah mah. Tuntung sedih gak Abah, neng yang sedih. Pas aku Bantos, aku mau doang. Waalaikumsalam. Nang haji berang-berang di sawah kieu. Ini Kernaon ka haji tangange berang kieu lah di sawah. Ih, meuniku panas. Oh iya ya, geus garap kebon begeuna mah ya. Kebonan. Menjal kake sabaraha kali macul gaing geus teu kuat dicangkeng. Encok Oge. Ka sawah tangange poek kieu mah si Neng deui. Kudu poin di bawah mau anu nyomot. Kamu koreng modal anak aing modal dong kieu. Yang kemana mah. Mohon. Ini nyari dia macam mana gitu? Biasa bae ku kelibakan di lembur. Ngulibakan eueuh.
mana kemajuan ya bangsa Indonesia pemuda dong ya mah. Sudah dipaju-pajukeun. Batur ge maju mah ieu longsor dipaju-pajukeun mah. Nanu pagawean tah? Eueuh. Kebenaran gue kayak gitu bang. Dia lamun ngagarap kemana yang dek tuh. Siap. Pan ke cari tanah kuang yo kebon yo. Manu belah itu tuh kuang itu nak dipelakan kado. Oh, lagi sebelah dina dia jengkol. Mun. Sebelah dia model yo lalabon. Mun. Yang katokap. Mun. Tidak dia yo luncak. Mun. Sebelah dia no ujung na yo sabe Mun. Mun. Ya. Mun. Lah muhun bae ti tadi orang tengah arti dia. Mun ka aja ngerti. Ngerti urang ge. Digarap ke kurang, dibalikin yang sawah-sawahna. Pokoknya mah. Ya kira bisa nah. Kira ke bisa, jeung ka haji mah bisa. Oh nggak jadi besok dia pokoknya mah garap yo. Siap. Bereskan kuliah kabel di itu sampai ke situ sampai ke ujung pokoknya mau ngapain di belakang kuliah tanya Mun. garap bereskan. Mun kaji mun. Pokokna mah kabehnya ieu nya. Dia lah intinya teh ka ditu. Oh Mun. Lain kaji ya bakalna jadi mah lieu di pelakan kieu lah sawah aja panas kieu. atuh jadilah Urang bisa terjadi doang nyalakeun ka urang teh. dia mau dong tanya kana aya Allah bae mencek kalau jadi atuh jadi Oh. jaga sana jangan kahalodogan pan hirup bae Mohon kaji mohon. Wes sama burung. Itu bae nya. Urang digawean. awas kayak jagi supnya gawean oh Mohon. balik kan ya yang balik kan Ayo ulah ke banyak kaji. oh Is neng di bae ulah sagera-gera leung. Kamana mau abang sing abah mah. Lamun di video teh anturan ya. Anturan sangu. Mohon tenang we ke diantaran ku teh. Tuan poho eta. Unggal poe ka dieu. Alasana ke ka abah nganteran sangu kopi we nya. Nya. Teuing abah mah inah balik we ka ditu nolong sorangan bae. Mohon ba. Ya. Alhamdulillah lumayan. Euy. Daik bae poe ini Allah. Poe di ala ieu doang. Bisa deketin si Neng mah. Yang hai.